da diharamkeun sote alatul lahwi lantaran liudillah an sabilillah nyasarkeun kana jalan Allah sebab pada umumnya 99,9% eueuh jelema ngagiter bari zikir. Eueuh jelema organ nyekel organ bari zikir. Ketika orang bisa ngagitar zikir ka Gusti Allah. Cara rumi. Jeung loba-loba deui lah, loba-loba deui wali-wali Allah. Henteu ngajak ka batur dirina doang sorangan ka Gusti Allah ngan kadeuleu ku batur, batur nurutan. Ieu atuh ulah nurutan aing, sakeun aing mah aing mah. Geus hese jada baca geus aya di alam nu kabir. Urang aya anak di alam sogir. Ketika urang deuleu nu kos kitu alam sogir urang gerak haram tamah. Alam pikih mah alam sogir. Dedeleuan dedengian diatur ku pikih alam sogir ngaranna. Ketika urang geus asup ka alam kabir, eueuh nu teu meunang satungtung ka Allah. Ngan urang ulah ceramah model kieu, ieu mah keur ngaji. Ieu mah keur ngaji, sia-sia ada ceramah model kos kieu ditampiling saku aing. Lain ya mah keur carita alam nu itu.